mafkudatil asma'i ari bab matalakeun isim anu diopatkeun mafkudatu ari pirang-pirang isim anu diopatkeun salah satu eta aya 3 mafkudun bil harfi tegasna kahiji nu diopatkeun bil harfi ku huruf mafkudu sareng kadua isim anu diopatkeun bil idopati ku idopat watabi kudu mafkudi sareng katilu anu turut kanu diopatkeun fa'ama mafkudu bil harfi maka napon ari isim anu diopatkeun ku huruf bahwa ari itu isim anu diopatkeun ku huruf ma eta kalimah yufadu anu diopatkeun itu ma bimin ku harap jar min wa an jeung an wa ila jeung ila wa fi jeung fi wa ruba wa ba'u wa kafu wa lam wa huruf qasami sareng huruf qasam wa ya sareng huruf qasam awau tulina kahiji wa wa ba'u sareng kadua ta wa tau sareng katilita wa bimut sareng kaopat mut jeung kumut wa mundu jeung mundu wa amama sareng anapun ari kalimah yupadun idopatkeun itu ma bil idopati ku sabab idopat panahu qaulika mangka saperti ucapan anjeun gula mujahidin lapad gula mujahidin atasna bijang miliki jahid wa sareng itu yupadu bil idopat ala qismaini eta kabagi dua bagian ma eta kalimah yuqadaru anu dikira-kirakeun itu ma bilami ku harap jar lan nahwa contona gula mujahidin eta lapad gula mujahidin wa miliki jahid wa ma sareng kalimah yuqadaru anu dikira-kirakeun itu ma bimin ku harap jar min nahwa contona saubu qojin eta lapad saubu qojin artosna baju tina sutra wa babu sajin sareng kadua lapad babu sareng lapad babu sajin artosna pantot tina jati wa kota muhadidin sareng lapad kota muhadidin artosna ali tina besi wa ma sareng perkara asbah anu nyarupaan itu ma dalika kana anu parantos dicarioskeun. Tawassalna ila hadrati mu'alif pada kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.